Imam Jalaluddin Rumi anu luar biasa sungkuring pernah kakonya ziarah ke Turki. Mun kula nyaritakeun ziarah ke Turki nu dibawa ku kula ieu pasti inget, tapi nu hiji mah nu hiji hating teu jauh mun ditanya di mana ka mana kumaha mawa awak sorangan ge riweuh si eta anu lahir di Solear teh. Ya Allah. Nah, cek Imam Jalaluddin Rumi, berikan daku tangga agar aku dapat menaiki langit. Tina pembahasan Imam Jalaluddin Rumi ternyata dikaji ku para astronom internasional. 11 profesor dunia anu dipimpin ku Melvin Kevin Amerika Serikat, dibantu ku Cina Chung Hua-chung. Wah ngaranna bener nyon teh aing teh. Jelas bener lah. Nah, dan sederetan profesor-profesor mengkaji tentang bahasa Imam Jalaluddin Rumi, ternyata korenganan aya planet-planet tersebut. Cukup Imam Jalaluddin mah dengan siloka, berikan tangga kepadaku agar aku dapat naik. Ada apa sih di langit? Ternyata aya nu mere kanyana tangga taraje. Yeuh cenah ieu mama. Imam Jalaluddin kan wali. Ari anu ngadengekeun kan bodas eta. Kan teu kahartieun. Bahasa aing taraje teh pajar taraje we beureuh nya. Naik we Imam Jalaluddin teh ka luhur. Tuh datang ka luhur kunyana diunduk-unduk eta taraje teh. Oh, sakiana kurang panjang tarajena. Tambah deui. Diunduk-unduk deui baru dicekelan. Tambah deui. Ternyata kewalahan anu nyieun taraje teu nepi-nepi ka langit. Coba buat tangga yang kuat dan kokoh. Aku akan menaiki langit. Ada apa sih di langit? Dipanggieunkeun taraje nu kuat, tapi ternyata Imam Jalal cuma senyum-senyum. Terus dikaji ku para astronomi, ternyata horegadan planet-planet tersebut teh aya ngaran-ngaranna. Lamun urang ngaji falak mah Syamsun Syaro mirihu patuzahal ta eta. Lamun dikerenkeun mah meureun aya Mars, aya tuh kan aya kosinus balain atuh salah kamu berhenti nimbang don. Ya Allah, dengan bahasa anu intelek tuh urang Syamsun Syara mirihu patuzahali dan selanjutnya eta kan. Nah, eta teh dina Al-Qur'an dijelaskan antara planet ternyata jaraknya 500 tahun. Jarak 500 tahun. Lamun dikaji melalui Imam Jalaluddin Rumi per jam itu adalah menghasilkan 1 parsah. 1 parsah berarti 16 mil. Kalau 1 jam 16 mil, 1 hari 12 jam, berarti 16 kali 12 jam. Kali 1 bulan 30 hari, 12 hasil tadi kali 30. Kali setahun 12 bulan. Kalau tadi 1 bulan 30, berarti 16 kali 24 per hari, kali 30 per bulan, kali per tahun 12, kali 6 kali 600 mil. Sabaraha hasilnya? Ternyata dikalikan 89,250 juta. Dibulatkan menjadi 70 juta. Jarak antara planet rata-rata hampir
juta mil. Begitu dikaji deui ku Imam Ibnu Rushd, tepat aslina Ibnu Rushd Syam, pemikir Islam. Jarak 500 itu lamun dijelaskan 70 juta mil antara planet. Masya Allah. Ternyata para astronom di akhir zaman dipimpin oleh Malcolm Kevin tadi yang mendapatkan hadiah Nobel dari 11 profesor dunia, dari Apollo 8 sampai Apollo 10, menang nyokot dan tidak pemahaman Ibnu Rushd sekaligus tina Imam Jalaluddin Rumi. Betapa tidak hebatnya Islam, betapa tidak indahnya Islam. Kalau para profesor-profesor dunia mengambil dari para pemimpin-pemimpin Islam, wah, Islam luar biasa. Dicekal ku maranehanana, barang dicekal ku Ki Jamal jadi PDA. Islam merosot. Gusti Allah, ya Allah. Nah, inilah cerita tentang Zohir. Dibuatlah Apollo. Tidak sembarangan membuat Apollo. Mereka itu penasaran ada apa sih di planet-planet luar, di bulan ada apa sih, di Mars ada apa sih, di planet-planet lain. Ternyata orang menang ngagali tina Al-Quranul Karim. Al-Quran ngajelaskeun nu tadi teh, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma bassa fihima min dabbatin. Ya Allah, Allah teh ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ternyata horenganan di setiap planet aya wa ma bassa fihi ma min dabbatin. Aya hewan-hewan anu hirup. Penasaran profesor teh, di bulan teh aya hewan naon, di matahari aya hewan naon, di planet-planet lain aya hewan naon. Penasaran nya dimodalan ku nya membuat Apollo. Masyaallah sabaraha triliun eta teh termasuk Indonesia membiayai, teu sadar. Nah, begitu diteliti lain seetik biaya, bulan ternyata tidak punya cahaya. Terlihat oleh dunia, bulan adalah hanya sebatas naon kitu ngaranna model kawah-kawah yang warnanya kadang-kadang hitam, kadang-kadang coklat, dan kadang-kadang tidak mengenakan, kadang-kadang mengerikan. Nah, iyalah jangan putus asa. Hayang ka pagi, jeung wa ma bassa fihi min dabatin. Ada makhluk apa sih di bulan? Penasarannya nak dengan triliunan. Naik deui sampai terakhir Apollo 10 naik, ternyata nanaon. Tetapi hasil kajianana Muhammad pernah didatangi oleh makhluk planet. Percayanya kalau Muhammad itu pernah didatangi oleh makhluk planet, ya atuh teu kudu Kanjeng Nabi Muhammad bakal didatangan makhluk planet nu ngaran Jibril. Jahaji pending moal kebal di kabatangan malaikat ngan beda ngaran, itu Jibril ya Israil. Tuh kan diaminan dekeun teu gajah bakal. Ya Allah. Kesimpulan anak, ada satu keyakinan pada diri profesor-profesor dunia bahwa pernah ada makhluk planet yang pernah singgah di dunia yang bernama Jibril. Tinggal dikembangkan sebenarnya mah, tapi nutup dari sekian planet kumanehanana geus dihitung jarak tempuh antara bumi dan bulan teh hanya sekedar 4, sekian mil. Kemudian disungguhkeun deui ternyata nu tadi 70 juta mil, kelebaranna 4, sekian mil, tetapi jaraknya adalah 70 juta mil. Membuatlah Apollo anu melebihi kekencengan dari cahaya tersebut, bisa jana singgah di bulan. Horenganan nyana meneliti di mana si Jibril ayana, di mana si Mikail ayana,
cek nyana ieu mah urang anu Jibril alaihi salam ge cek nyana mah teu make alaihi salam sing pinter beb. Dah dikejar hayang jauh ka Jibril profesor teh, masya Allah salah satu dari 11 peserta profesor kehilangan kendali dan mati dengan tidak hormat ngelawan Allah. Masya Allah karim. Nah inilah dia dari ucapan Imam Jalaluddin Rumi, berikan tangga kepadaku agar aku dapat menaiki, dibuat oleh profesor-profesor teknik dan segala macam teknik supaya dapat menyinggahi eta kakarak bulan. Selanjutnya bakal ke berbagai planet hayang panasaran hayang nyaho makhluk wa ma bassa fihi min dabati. Batur mah geus datang ka dinya Yahudi urang iraha. Walaupun teu bener, walaupun kurang tepat, tetapi nyana ada satu keinginan dimodalan ku dunia. Ya Allah ya Rabb. Ternyata sampai saiki ora hasil. Lah ning bulan itu ora ana opo-opo. Ora ono, nanaon ternyata hampa udara. Bagaimana akan ada makhluk sementara udara pun hampa, kehilangan jejak. Ternyata Imam Jalaluddin Rumi menjawab dengan dirinya, oh tangga yang akan bisa menaiki langit adalah kepalaku dan kepalamu. Jika Anda ingin sampai ke langit, tidak usah pakai tangga, tidak usah pakai Apollo, cukup dengan kepala kita. Tanamkan kepala kita, tundukkan kepala kita, taruh kepala kita di bawah kaki kita, kita akan bisa naik ke langit melalui kepala kita. Saya bahasa walimanya tegarti, jaing tegarti itu sebenarnya. Ya Allah ya Rabb, horenganan hulu urang anu bisa naik di hulu urang, di sirah urang teh horenganan di dieu teh aya sababaraha tempat ya Karim. Mun kurang dibahas dina ilmu hikmah Imam Ghazali nu sok dijelaskan dina kitab Bilagah Johar Maknun Ukudul Juman, ieu teh akan kabagi 5 nya. Nah tidinya lah lamun ku urang diolah bakal pinter urang, melalui kepinteran bakal dibangun dunia. Dunia dibangun dengan kepintaran. Dengan kepintaran ilmu manusia gunung bisa rata. Dengan kepintaran manusia laut bisa diuruk. Dengan kepintaran manusia cewek nu teu daekeun bisa nyungsep pelet. Ilmu ngaranna. Urang ngadenge-denge peletnya ngentab sebab di dia aya nu teu boga pamajikan. Panas perasaan hate teh. Make jas ku make jasna, BHS ku make BHS. Nah itu boga pemajikan mana hari teh hirup hampa sebenarnya mah percis kos di bulan bae kos kitu hampa udara. Tenang sakedeung deui kula bakal diberek, kula geus boga janda umur 85 tahun. Masyaallah. Tuh kan lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata salah tafsir ketika ahli-ahli tafsir dari berbagai mufassirin mengartikan wa ma bassa fihi min gabatin teh horenganan bahasa majazi. Atuh endek neangan makhluk di bumi mah babari, tapi neangan makhluk di langit, neangan makhluk di bulan, di panon poe. Malaikat anu paranti narik panon poe ge nya geus neuleudeuy si cenah geus tereh tak encan. Emang kono panas katanya. Panas ya Allah ya Rabb. Kumaha dekiru atuh di ditu. Nah lamun urang teu ngaji tafsir bakal bahaya sarua jeung para Yahudi. Di manaan kumana zahir cilaka. Nah Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun taruh kepala kita di bawah kaki kita. Jangan adigung sakumaha tadi cek kijaman kabatur mah bisa ulah ujub lah, ulah takabur lah,
ulah riak lah pugunya na ceramah di dia hayang dihadiran deui ka ditu ojol atuh jadi aya muatan ngadandek nyundatan ngundang ka urang kabehan supaya dihadiran kaberkatan ta moal ya Allah ya Rabb. Nah, letakkan kepala di bawah sakumaha anu diucapkeun ku para masyayikh mahasyayikh sufi. Imam Ghazali, Imam Kusyairi, Imam Jalaluddin Rumi, Imam Syekh Atha'illah dan sederetan tokoh-tokoh sufi. Lamun hulu urang geus ditenden di suku berarti geus rendah. Cirina daek sujud. Dan sujudna asli merendahkan diri ka Gusti Allah. Mantap. Berkatna oleh-olehna Isra Mi'raj teh sujud ka Gusti Allah. Parang ti naik ka Gusti Allah. Lamun Kangjeng ditaekeun ku Gusti Allah, loba hamba-hamba Allah selain Kangjeng Nabi anu bisa hiber. Loba kiai anu ngobrol di dieu tapi horenganan kapanggih di Mekah, hibernya na. Geus teu kudu dicaritakeun ambalaya. Nah, jang naikkeun diri urang ka Gusti Allah, cek Gusti Allah Muhammad salat. Aslikeun salatna. Sujudna nu bener. Ketika orang sujud ulah maka BHS. Engkena merekna sok dideuleuhan bae. Ulah make tamer. Jabatur mah henteu nyana meureunnya. Kunaon dibejakeun ka urang. Panyakit nyana dibejakeun ka urang. Teu beres di Jamal teh. Ya, atuh nyana bae. Urang mah leuwih parah. Tah, ieu. Dengan penuh kerendahan hati. Ulah aya nanaon di benak kolbu di dia. Tenden di handapeun suku, cirina mun dicarekan moal marah. Mun teu ditanya moal marah. Ieu mah lain Pak. Ki Fudoli liwat teu nanya. Teu nyahoan aing kiai tolol tuh bro. Masyaallah. Aing teh geus tenar sebenarnya mah Ki Fudoli kunaon teu nanya ka aing. Bebeja ka Ki Jamal aing liwat teu ditanya. Cek Ki Jamal sarua aing. Baroblok jelema kuari mah. Tolol ceknya lain nambahan naon siapa sok lagi implik bae tak eta eueuh lamun ieu geus bisa ditenden di hadapan suku ulah aya nanaon panyakitna baca Minhajul Abidin baca Ihya Ulumuddin kajeun teuing urang jadi bupati urah boga rasa bahwa aing agung jabatan bupati ku aing bakal digunakeun pake ka Gusti Allah. Beih ngomong mengenai mana bupatina urang jadi gubernur ulah boga rasa bahwa aing teh pemimpin anu pangluhur-luhurna di provinsi tetapi naon hartina di mata Allah ye urang teh memandang makhluk-makhluk Allah tergantung mata urang begitu tergantung mata urang tergantung kolbu urang ketika urang ningali nu hideung cek urang teh budak hideung amat pandangan mata ieu tersep aing ka nu hideung ketika neuleuh putih putih kos Belanda gitu mah tersep aing pandangan mata ieu ketika neuleuh urang parahyangan ya Allah atuh Ki Fauzi ge nyangkut di ditu tah ieu pandanganna sebatas mata ieu tuh tapi ketika memandang na ieu dilangsungkeun ka dieu ternyata makhluk-makhluk Allah teh aya nu bogana aya nu ngendalikeun geus eta hideung teh kudu bogana dihideungkeun putih kudu bogana jangkung kudu bogana inget bae ka nu bogana masyaallah kabeh bagus sebab nu ingetna lain ka etana ka nu bogana kolbu masyaallah ketika orang memandang babi dina Al-Qur'an 4 ayat menyitir tentang babi teh diharamkeun. Kemudian ketika babi diharamkan apakah orang harus membunuh babi? Ulah ciptaan Allah. Lamun orang membunuh babi, membunuh anjing berarti saruhajeun urang ngalawan ka Gusti Allah. Ketika henteu aya harap, henteu aya ngalawan ka urang, antapkeun babi, anjing, makhluk Allah. Sebab setiap makhluk Allah diciptakan ku Gusti Allah mengandung hikmah. Nu kaluar tina hikmah Imam Jalaluddin Rumi ngajelaskeun
setiap momen yang terjadi di muka bumi, ratusan rahasia dan ratusan titipan Gusti Allah Subhanahu wa taala agar engkau mengerti ada apa di balik babi. Gitulah para aulia Allah. Haram teu meunang dibunuh ketika nyanah teu ngalawan ka urang. Deuk naon atuh? Titah dikaji satu nu mantak diharamkeun untuk mencoba manusia. Imam Syekh Yakub dalam tafsirna ngajelaskeun supaya manusia ieu narajang apa henteu. Cak Allah aing nyeun babi haram sok sia wae dicoba ku babi ngadahar henteu kana haram. Percobaan. Nomor kedua, nu mantak diharamkeun babi eta nu sabenerna mah aya panyakitan. Andai kata engkau memakan babi, penyakit zahir jeung penyakit batin bakal terjadi di diri maneh. Satu, karena diharamkan jauh ka Gusti Allah. Dua, karena diharamkan awakna bakal terjangkit penyakit. Dua. Nomor katiluna di babi aya adab anu pang jore-jorena. Sekian hewan pang teu adab-adabna adalah babi. Sebab barang daharna ge utahnyana masih keneh di dahar deui. Ketika aya dahareun dikiihan ku manehanana, sanggeus dikiihan di dahar ku manehanana. Makhluk mana, hewan mana anu modal kos kitu? Urang teh titah neuleuk kana babi, ulah seperti babi. Masih loba hikmah-hikmah dina diharamkeunna babi dina tafsir. Masya Allah. Kuari urang dibere koron. Cek Habib Lutfi mah lain korona kolorna. Kolor sia merenya. Nah. Ente apa? Lamun eta khunfas. Lalai, kalong diharamkeun. Haram hukumna. Setelah diharamkeun teh aya hikmah. Tetapi dibunuh mah ulah. Sebab satu-satuna hewan anu pernah berdoa ketika Masjidil Aqsa dihancurkan ku Yahudi, aduh bisa ngadoa diterima ku Gusti Allah iwal ti lalai. Lalai ngadoa, ya Allah ya Rabb, andaikan saya punya kekuatan dan tolong berikan kekuatan saya dengan rekan-rekan saya. Kekuatan ini akan saya jadikan sebagai jihad fisabilillah untuk membangkitkan Masjid Aqsa supaya tidak jadi dihancurkan. Tolong ya Allah berikan saya kekuatan, gunung supaya bisa dicabut ku kaula, laut supaya bisa diarahkan saina ku kaula. Jangan hantem Yahudi nu nyaho kecuali hanya para aulia-aulia Allah doa lalai. Masya Allah, orang tuh pernah ngadoa ku hari eleh kulalai. Nah, ketika diharamkan ke Gusti Allah, awas di Gusti Allah. Karena nyana pernah berdoa seperti eta. Di tubuh lalai bakal aya sum. Sum eta adalah racun. Ketika didahar tanpa aya alasan, awas. Oke? Ketika aya alasan, jelema bengek. Baheula kan Nabi Brojak bengek. Ubarna, ieu geus sesa bengek eta. Ubarna, akhirnya datanglah ka dukun, cak dukun ngadahar lalai. Wow, ini makanan saya katanya. Mantap nyana hampir kos lalai itu. Nah, di dahar eta bahaya alasan. Nah, ketika tidak ada alasan seperti di Wuhan. Bener tuh aing ngomong eta. Di Cina. Cina teh habis makan orai, bayawak, buaya, lalai, orang nu diharam-haramkeun teh eta teh nyieun makan besar. Kurang leuwih piringna 13 juta. Di dalahar terus. Itu cuma 2 hari setelah makan tersebut keluarlah penyakit virus corona. Bahasa batur virus, bahasa orang kuman. Letik na kuman. Tapi coba ge dipapalangkakan. Eish, lamun geus ka tengah-tengah palangkakan. Eta kuman deuk dipicing ulah ngeunaheun. Tuh sia makan dasar ararosok garoblog. Eta kuman, masyaallah. Mantak bari ge Haji Rusdi mah teh Haji Rusdi eta na kumanan bae. Teu meunang dieuweuhkeun. Ada satu keindahan daripada ngahayal. Tuh ya, iyalah virus. Nah, akibat barang haram terus dihalal. Tadi Kang Jeng
diturunkan untuk membawa syariat. Melalui syariat orang bakal selamat, bukan saja di Cina, bukan saja di Italia, bukan saja di Amerika, bukan saja di Iran, di Indonesia ge loba nu geus ngadahar oray, loba anu ngadahar lalai, kepiting ge didahar. Kemudian tadi dinya dalam mendekai mah pamujiono teh naon ngaranna? Bayawa. Kadal, dasar kadal ngomong kadal. Iya, sasada sorangan nyana. Ya, bangkok dan lain sebagainya. Tunggu akibatnya. Kula masuk boga dongeng kieu we. Ketika Irak erek dibanjirkeun. Malaikat geus siap. Bengawan-bengawan furat kerana dibuka. Wajib. Jam genep bakal dibanjirkan ku malaikat. Turun malaikat rahmat. Naon dia? Banjirkan. Emang kunaon? Di negeri Irak 400 jelema nu zinah malam ieu. Oh. Cek malaikat wajar lamun deuk dibanjirkeun. Tapi kula boga data. Betul naon teh? 900 jelema nu penting taqarrub ka Gusti Allah. Wali-wali Allah 900. Lamun baju 400 jeung 400 banjirkeun. Tetapi ieu mah kan leuwihan keneh anu taqarrub ka Gusti Allah. Malam tadi 400 nu zina, 900 anu zikir ka Gusti Allah dengan penuh keikhlasan nu huluna bisa diteudeun di hadapan suku. Ulah jadi dibanjirkeun. Ulah jadi bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti Allah bener. Ulah jadi langsung keran ditutup di saat Masya Allah penegar negara, penegar dunia, penegar bumi, ahli-ahli zikir ke Allah subhanahu wa ta'ala. Samarukna kumaha ulang ngecek ka kiai, ulang ngahidakeun ka kiai. Awas sebab harirupna jelema teh ku kiai lain model kiai nu tadi. Kiai nu huluna bisa diteudeun di hadapan suku. Anu eueuhna naon, eueuh kepentingan naon. Masya Allah. Nah, iyalah keistimewaan ahli-ahli Allah. Masya Allah karim. Numanta kecintaan makhluk, kecintaan manusia, kecintaan hamba dari berbagai kelas, mulai ti cacah ka menak ka ahli-ahli Allah mah tetep bededeuhnya jeung naon kitu ngaranna cinta. Itu bisa dipohokeun di kolbuna sebab naon? Aya sinar anu nembus kana kolbu nu hese diomongkeun. Etalah virus. Lamun virus penyakit tadi bahaya, tapi lamun virus anu mengandung sinar, ya Allah, gambaranana bakal nembus ka dieu. Tek ulah ku bahasana, ulah ku ngajina, kakara kapanggihna bae ge pohara. Momo bari jeung sasalama. Kuali mah teu meunang sasalama. Virus. Geus sasalaman teh make ieu bae. Ya. Ya Allah. Iya. Iya. Lamun pemerintah ayeuna peduli, alhamdulillah. Walaupun unsur politisna kukulah henteu kudu dicaritakeun, gede. Tetapi kepedulian pemerintah, alhamdulillah, disemprot ya kabeh tanda peduli supaya makhluk rakyat aman nyaman. Presiden geus ganjurkeun peduli berarti alhamdulillah. Bahkan seluruh masyarakat tidak usah keluyuran, tidak usah keluar, cukup belajar di dalam rumah saja. Tinggalin zaman. Kiai manggeus tiba heula dulur, udah sok ka jalan-jalan haram. Di imah bae cicing, ngolah awewe mah ulah ka masjid. Cukup bae di imah ge salat teh kudu dihareup, teu kudu di tengah imah, di kamar ge mun aya leuwih jero deui kamarna. Geus tiba heula kami mah ngabahas kos kitu, kakara kuari bupati ngabahas, tinggalin. Eleh ku kami sebenarnya mah. Ya Allah, matak ayana modal kos kieu. Aya hikmah berarti di balik corona aya hikmah. Manusia tedek di ka Allah keun ku Gusti Allah ku Allah dengan cara Allah. Hikmahna ulah ka mana geus bae urang penting mandi wudu make baju nu putih asup kamar uzah ngaranna bawa HP. Goblok jadi WA-an di jero kamar tolol.
anak buah Habib Rozak mah kitu kabeh jeung Haji Pendi tarolol kabeh aya usah mawa HP aman ke dititah urang ku agama. Masya Allah komo orang boga wiridan sholawat sadagan teu dititah ge ku bupati ku gubernur ku presiden emang pagawean aing. Rendahkeun hati urang gerak Allah. Setiap momen yang terjadi ada muatan amanah dari Allah. Kieu cik Imam Jalal urang boga penyakit darah tinggi eueuh nu bisa nganasehatan ka urang kecuali dokter teh menang ngaji teh ti Ibnu Sena asli nama ilmu kedokteran teh Islam di antarana ulah ngadahar lauk asin ulah ngadahar asin-asin jeung sederetan anu ngabahayakeun eta teh titipan Allah melalui lisan dokter mun hayang nyaho seperti itu dokter anu belajar disampaikan ka urang kok teu manjur sih teh ucapan dokter teh ka pasienna nu teu manjurna muatan bayaranana. Lamun dokter ikhlas, sod ikhlas. Sod. Atuh hebat. Karena teu ikhlas da ieu lah sagala rupa ge lamun ikhlas mah masyaallah ahli hikmat nu baheurna teh ari ikhlas hebat barang ahli hikmat nu ayeuna muatanana jelema dakwah dari panggung ke panggung baheula mah hebat. Wasilah aya masjid di Cilongok eta teh kiai dakwah ka dieu dijieunlah masjid lamun lain ikhlas moal bisa eta kiai nu kamari ieu zaman kolot-kolot urang bapak-bapak urang tapi kiai nu ayeuna begitu balik kiaina masjid dijual nu keur ieu mah nyieun masjid barang balik Haji Jamal masjid dijual Haji Jamal kadinya di keur ieu mah pan raja bandiri dijual kiai emang kunaon barang kiai ngomong tadi dia aja teu betah lah dijual bae. Salah masyarakat apa salah Ki Jamal? Ki Jamal teu ikhlas. Lain Jamal ieu mah guruna. Ikhlasna. Ada sejuta titipan, ratusan titipan, puluhan titipan pada lisan-lisan makhluk Allah ulah seperti beragama Islam. Imam Ibrahim Al-Adham manehna kan guru supi nanti ya pendeta guru supi da Ibrahim bin Adham teh pendeta ya Allah ya Rabb ketika jalan asup ke gereja cek Ibrahim bin Adham wahai pendeta anda ini disegani anda ini dicintai dan anda dikagumi oleh umat anda apa sih rahasianya cek pendeta satu rahasianya apa setiap hari walaupun saya ingin makan, ingin minum, tapi tetap makan saya hanya satu kacang dan satu teguk air. Itulah rahasia. Waduh, Syekh Ibrahim bin Adham hebat. Sudah berapa tahun Anda seperti ini? Saya sudah 30 tahun melakukan seperti ini. Maksudmu, saya terkagum-kagum dengan pelaksanaan seperti itu. Saya merasa kagum. Ketika umat datang, saya diagungkan, dimuliakan, dicium, dan berbagai pemberian-pemberian. Itulah yang sangat saya kagumkan. Aslinya saya tapak satu hari satu kacang. Ya Allah, cek Ibrahim bin Adham waduh ya guru aing cek ngeunaheun. Keluarnya nak setelah keluar dipraktekkan kumanehanana. Lamun pendeta siji kacang sapoe, aing mah setengah kacang. Geus kaleuwihan aing mah. Haji Pendi mah mun nyaritakeun kacang teu boga kacang. Teu boga nya nama. Urang mah lamun kuari nyaritakeun kacang balik atuh aya. Nyana deuk make kacang naon? Kacang kedele, leg-leg ku sia. Ayo kunaon ngejudul ka kacangnya. Nah, inilah keistimewaan seorang manusia nu zuhud anti dunia. Yakni hulu bisa ditenden dina suku. Masya Allah karim. Nah, ketika seseorang mempraktekkan penyakit-penyakit batin sehingga terasa diri teh jeung taneuh saturunan percis sakumaha urang diasupkeun ka kuburan be buka ieuna tempelkeun ieuna minha khalaqnakum asa ngaganti taneuh ieu balikeun deui gara-gara ka taneuh jelema geus bisa kitu keur sadar ku hari hiber bakalna lamun Syekh Mansuruddin ti Mekah ka Banten hiber
lamun Syekh Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura hiber, lamun pamijahan Syekh Khalil Syekh Muhyiddin Khalil nya nama lempang di luhur loba kiai-kiai anu kuari masih keneh jasad nama di dieu tapi hati nama dikontrakan loba keneh kuari gaya keneh make jas biasa rajaban biasa orenganan ieu nama WA-an jeung dikontrakan juriga mah. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, panjang lamun dicaritakeun tentang perjalanan sakumaha Imam Jalaluddin Rumi. Inti daripada Isra Mi'raj adalah naikkeun diri ka Gusti Allah. Mun Kangjeng mah langsung ditaikeun ku Gusti Allah. Para aulia Allah nu dimurad langsung ditaikeun. Para aulia-aulia anu suluk ditaikeun ku Gusti Allah. Urang-urang bisa naik derajat sesuai jeung kadar urang. Kumaha carana? Balikeun ku ari. Taekeun ku ari, mi'rajkeun bahasana cek Imam Jalal tina bodoh supaya jadi pinter. Mi'rajkeun. Urang teh bodoh wudu, bodoh salat, mi'rajkeun ngaji mantak naon. Jelema nu ngaji keur mi'raj. Robah nu tadina urang teh teu pati bisa ieu maca kitab teh. Mi'rajkeun datang ka pondok pesantren, kena ngaji nahu, kena ngaji bilagah. Engke geus bisa hasil mi'raj. Mi'raj urang mah kos kitu. Kabelah dieuna fikihna geus bisa, tauhidna aya, hasil mi'raj urang. Kemudian atuh ilmu tasawufna aya, praktekeun geura ku urang, derajat urang makin hari makin naik, makin hari makin naik, makin hari makin naik. Amanatna saeutik geus bae, mi'rajkeun diri urang melalui Isra. Mi'rajkeun urang merubah bae tina bodoh kana pinter, tina teu nyaho kana nyaho. Ketahuilah Allah. Setelah Allah bisa diketahui ku diri urang dengan cara mengetahui urang heula. Man arafa nafsah arafa roba engke bakal hiber urang ka Gusti Allah. Konsepna seperti eta tapi praktekna kudu berkelana heula. Kudu berkelana heula wantak Omah Irama teu salah. Dalam aku berkelana tiada yang tahu. Waduh, raja dangdut hebat eta. Orangana mencari ani tah mah. Orang mencari ilahi. Gitulah para jamaah kaum muslimin, lamun Omah Irama berkelana hanya sebatas mencari cinta, sebuah cinta zahir, urang mah sebuah cinta batin, cintakeun ka Gusti Allah melalui berkelana. Tentuna berkelana mah laut yang dalam kita seberangi, gunung yang tinggi kan kudaki. Wah, tuh kos gitulah berkelana mah. Tapi tetap berkelana kudu boga modal. Tanya heula ka guru ulah seberkelana na bae. Datang ke Merak sia ngajongkeng di laut. Ya, aing dek hiber saja ya.